Aya naon Aldi dongkap ka dieu teh? Iya Haji, menawi aya padamelan kanggo abdi. Iya we, ngajagaan sawah ge atau ngajagaan kontrakan ge teh sawios. Oh, bade milari padamelan Aldi Nya teh. daripada nganggur-nganggur Haji. Hah? Mana diajar silat ku Haji? Mana jempe geura jempe. Ieu teh Haji. Era mana teh Naon? Nah, Oh, Terus nya kitu palingan ge. kela sugan atunya ke ku Haji urang cobi urang taroskeun ka bojo gitu nya. Nu budak dibawa atuh Aldi mah. Iya aduh punten pisan Haji membawa nu budak abdi ka dieu. Musingkeun pisan. si Haji. Wah, ini teteangan sia. Ngomong udah ngajak ngepungkeun. Wah, orang ngobrol heula jeung Haji. Maneh teh ku aing diajakan hayu ngepungkeun. Oke heula abdi ngobrol heula jeung Geus, Kang Haji. Hayu bari jeung cicing. Calik ujang calik Calik. bisi. Tuh, cek si Haji oge hayu ngapungkeun daripada ngadog-dog mah. Sok hayu atuh. Calik dampleng calik. Hayu. Ujang calik. Lain tadi yuk atuh. Aing sangkeut. Astagfirullahaladzim cikene ku aing. Lagi capek ya nengangan maneh. Sok buru tuh layangan maing aya. Kela ngobrol heula jeung Haji. Tunggu ka ngadog-dog lah. Ayo urang ngapungkeun we. Rek naon Aldi teh ieu jeung jelema barudak teh rek naon? Oh, cek Haji ge mendingan kene ngapungkeun pada ngadog-dog mah nya. Nya Allahu Akbar ya poe ieu aing apesna Gusti Tuh, asup ayeuna kene cenah. Sok hayu atuh di buru di. Haji bisa ngajar silat tapi ngeluan atuh. Oke mending ngapungkeun di. di Haji mah teu kiat dia pada geuningan kalah kalieur kewe pami bade ngalamar nama nya dongkap nyalira ka bumi nya Tuh, aya lieuran ieu mah aduh Haji ge. Haji, ngajar silat. ngajar silat.